jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jelma nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelma nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku hari urang teu bisa dinyatakeun guluang galeong mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad henteu kula mah nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah mukmin anu hak mah bari kieu nya ye mukmin nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah nya ka masjid ngagiler masjid oyag dikitukeun deui ku nyana sakaget nanya kaget cih tah eta mukmin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran mukmin anu hak kusuk mase mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek geus stop eta mukmin hak yakin tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya deuk hayang naon deukeut hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah masyaallah kari deuk hayang duit daun cokot deuk hayang kumaha deuk hayang sayang ngan anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah ayeuna geus bunga satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu wari barang berapa wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah ieu karibat lah naon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba kan itu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat pak iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Si hade bae gong si Pacoy na hudang. Nah. Jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Daya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga.
inda rabbihim mungguh pangeran di sorga nagatu lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye diatu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkan nya nama 100 derajat geus hese jaritakeun masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin hak. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasa kan punya iman urang mah kuari kan disungut doang encan karasa nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia wanian sia ji aju geus kieu kumaha tuh sehat cek malaikat ulah tuh bongan sih jaksian ira sih jaksianan lamun urang bahasa cenage we geus sarah teu menang cenage kos kitu cenage cekolot wes ada cenage lah teu kudu boga pendirian masyaallah. Ialah orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh bersaksi teh kudu nyaho geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksiana nyaho teh geus sakadar ya wujud kidam bakal moal paliwari eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina ialah anu jelema ku Gusti Allah dibere keyakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu hayu lamun ikhlas zadathum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah karena tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae bisa tuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit moal mawa bekal hiji Allah itu mana kuarin aya ngaji ge dia mau bekal urang tawakal tu Allah hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atau geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu heseng
Kitu mah babari urang ya temen kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah ya tawakal lah heula ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu aing saya ngomongna ye atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh Ki Ahmad ke Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaan na dek balikan naik kereta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kereta mana ya jeung balik kartu oh sakena ini coba pieu kuno gampang nyokot tanggal kadonglong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus jam daunan di rorodan punyana aduh Masya Allah mantak tadi berek ya tak maksudnya besi salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan sebeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar engnya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak deuk kira maca maca sholawat teh ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya bagi saya tik bae kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun sebeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun sebeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege eueuh ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ke Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka beladieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nyana mah kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu
Geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urangnya nak. Sebab alam urang mah alam dahar alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas, mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Tuh, ayeuna mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah, janu Allah ciptaan Allah. Jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Astawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh ya kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lelumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia sembah ka Allah ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tol goblok punya nanduk diraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae tayang tuar bae ieu ulah galungan nya mar ribut jeung setan pan geuleup jeung setan mah hese aja pede ono kecekel ya itu mah bari tabah tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna hese tah tapi ieu galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek ku nya sanu bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan Ambon jeung setan Ambon sia Ambon geus kieu bae jeung setan amankeun gula ayo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ieu bener gula mah moal jalir tiang ieu moal gula mah ulah dipaean we geus aman atuh awas sia nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke ku aing beres di dulu bener isu nggak ayah aja bener ya setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sih tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun raga aja deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuing jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap deh cek kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kawan ampun geus kan aman bae geus aman geus kula mah penting mau ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sia ka aing tuh kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham tuh
etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage urang dek ibadah ke Allah teh nu ngantak berat mata berat celi berat hudang aya bang balu nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakkal tu alau Allah bagian kol bagian batin tilu nomor ka hiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkal tu Allah bagian anu zahir dua ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu kajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas pas salat kos kitu mah tah salat ambrang tah lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar eta salat syariat geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling lantaran salat teu daek korupsi lantaran salat teu daek ngabohong lantaran salat teu daek maksiat tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh Masya Allah kan etalah salat syariat encan asup kana ayat ieu sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar salat aya deui salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah make perasaan salat eta ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah geus saturang nangtung urang teh kudrat iradat Allah ruku urang kudrat iradat Allah tidak urang kudrat iradat Allah sujud urang kudrat iradat Allah tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat Gusti loba nu gagah
Gusti loba nu sugih, Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu di kudrat dirodatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat irodat Allah. Iyalah kudrat irodat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat irodat Allah atuh kudrat irodat Allah. Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat irodat Allah atau kudrat irodat Allahu akbar kabir alhamdulillah tah terus begitu orang seruku Allahu akbar apakah lain kudrat irodat Allah atau kudrat irodat Allah. Orang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat irodat Allah atau kudrat irodat lamun kudrat irodat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat irodat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat irodat Allah atau karasa Allah nah mulai yes. Lain sholat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantak ayat lain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cakna iman ayat dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ulah ge ieu wallahu a'lam. Nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh irodat urang teh geus eueuh irodat jadi berarti eueuh irodat mah kos langlayangan kan teu boga irodat dikenyedkeun teh ku nu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set turun set urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat irodat Allah ai kudrat irodat Allah teh kapan beureun sifat Allah ai sifat Allah teh beureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal tah ieu geus ngabahasakeun kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ja eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya berang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur berang dari kapanon poe di handap peuting ja zaman lama ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib kabawa ku panon poe kan berarti kabawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah kabawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah
nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah, asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jero na aya palitna hurung tapi minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbula di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana. Geus jana aya di dinya nikmat. Geus sekeun geus ka Allah. Antak sok dicontokeun. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu ini gitu-gitu kulantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini korenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mah atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head manhead bageti eta kadeulekan Masya Allah etalah sholat jelema ahli ma'rifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka saba teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abu Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun neuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah Masya Allah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali bukan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaanna jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalan ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cik Imam Abu Yazid dani
geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kobo ke beres kodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu akbar nya salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh paman teu sah beres ditaja deui salat entos mementos kan mama ngatesahkeun Aisyah ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS makanya budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah beus jarang kudu dirantai tah kos kitu mah imam tah imam mah biasa dalam sampai kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong oh kos salah tapi bener kos bener tapi salah lu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya anak aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kuat Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allahu akbar Ustaz Allahu akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha bae peuting salat sadaek nanya Allahu akbar eueuh kacape Allahu akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon parego 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ka dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere anu henteu anu dibere anu henteu ngan ketika dibere urang ge bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikat mah disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan
iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang deuk ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan Lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta direuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leudeung. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo jalan kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah gila henteu ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu teh hijab eta antara urang jeung Allah. Mantak kita pakuran ku urang kena kayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon gitu kajawab urang resep anu misal orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana henteu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak penyakit tetangos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblong tah pakur urang ya Allah RW sia mah ku tolol-tolol teuing
Nah iyalah naon anu engke dijawab kurang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pagetos sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli dia uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar dibikeun teu datang ka eta jelema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina ya kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing eas kana batu nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih heut keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya ngena nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak seminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu karti eta gitu non gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggih mana barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakit imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urangnya bisa kos kitu masalah ngeunah ongko deun hayang nyokot ka dinya tah mal datang atuh sia ya Allah di urang di Tangerang nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir sisa eta ulah hayang nyaho wah aya geus tah eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jalma nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salat hakikat
nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin anu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah. Nya ka masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Musa urang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya, moal. Ai mukmin anu hak tahu lah nyaho mukmin hak mah. Disebut apa ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mas. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babari masuk ka ditu sidit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang sayangan nya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aya geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu naon raribut atuh jak kabeh ge nang Allah ieu kariman nah naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, Bong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Si hade bae Gong Sipacoy na hudang. Nah. Jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim munggu pangeran di sorga nage atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu diatu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh ku gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese nyaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas
ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo, ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelema na. Seja anu ikhlas teh mana? Seja anu tawakal tu Allah teh mana? Anu alladzina yuqimuna shalah, anu salat hakikat nu mana? Anu wa mimma razaqnahum yunfikun. Iyalah nu 100 derajat bedana. Masya Allah. Wa maghfiratun jeung pangampura. Geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim. Ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga. Ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain. Lain ieu warizqun karim teh. Ukuran orang rizkung karim dahar nginum sagala aya. Urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta. Sia yang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret teh we sakumaha karet burung. Urang hayalan eta. Hayalan teh eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya. Ieu mah lain rizkung karim teh kenikmatan ruhani. Anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandingan anak. Nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan, sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal dae. Nu batak nya wadi di imah sorangan we. Malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh. Nikmat sorangan. Eta teh kan aya kepuasan ruhani, nikmat. Nu batur teh nyahoun. Na rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa, di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ima innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu, beuki luhur beuki tawadu, beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Isrona Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram, cek ieu halal, cek ieu meunang, cek ieu asoh, cek ieu sohe, cek ieu dhaif, cek eta poek ngaranna. Leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek. Gambaran teh poek urang leumpang dina syariat. Begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha caang wan syaqqal qamar. Naon kitu ngaranna bagi cacang teh hartina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha. Ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan haju naek ka luhur udah pake naon ulang alik lain alam nu ieu. Nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa iyalah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap. Hasil mi'raj teh salat. Hasil mi'raj teh salat. Dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah. Salat urang teh salat nu bener bisa mi'raj ka Allah. Teh carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh. Di jero awak urang aya ruh. Di jero awak urang aya kolbu. Di kolbu aya Allah. Toapkeun roh urang gerage di kolbu urang. Bakal mi'raj gerage. Mun teu mi'raj gajedag. Seperti itulah ahli-ahli Allah
eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimuna shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasikeun elektronik eta jeung urang Karawang mamanya sholat kepanggil jeung itil beres satu sholat ya Allah ya Rabbi iyalah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat nah iyalah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka wallahu a'lam.